Si Abah ka dieu mah euy. Ngomong nama arek tadi teh kena latihan. Aing geus dendal nemuan aki-aki rabi. Oh, seru aing kesel. Tuh, si Abah datang. Budak, iya seperti biasa urang ngami can di latihan. Babab kamari sapoe katuna-tuna kababrari euy abahna. Sok urang ngabari tah. Urang latihan deui ayeuna mah. Bah latihan jurus naon ayeuna? Latihan jurus nakis pago. Bah, nyebut bagong teh ulah ka aing. Kan ngobrolna jeung marane, nya nyebut bagong malih ka tukang. Pasti lain ka maneh. Sampai latihan, urang cek heula ketampanannya. Sok. Banget rodat. Banget kurang piknik, kaciri tarangna rada hinyai, alis rada centang, ceuli rada rebing. Kurang piknik maneh mah. Banget loba ting begadang, loba ting kaanginan tiis di peting-peting. Banget omeaneun, rada rujat saeutik. PHS, banget udang sare. Ayo ah barudak, urang latihan ah, sok alda. Jurus nakis bagong. Budak antep si Abah cenah silat serangan. Ha. Ready. Ya, jurus anu kadua nakis bagong. Ha. Anu kadua terakhir. Kalau ngajaran dok sia teh, panjen aing marilu. Sia teh baris deui. Oh, sia baris deui sia. Jar dok itu baris. Jurus mudak bangsat. Anjing golona hijau. Goblok teh sia. Ngeracun aing sia guru kieu ge belah.